Da ieu dina ambek ge dina masalah ambek aya anu dipuji ku Allah, aya anu digogoreng ku Allah. Walayah fa'anal godobu innama yujamu haisulam yakun lillah amma ijakana lahul lillahi ta'ala fahuwa mahmudu. Dina masalah emosi aya anu emosi menang pujian ti Allah, aya emosi menang panggogoreng ti Allah, tergantung emosi na heula. Ari urang emosi na ku gara-gara teu daek salat mah ngambek ieu urang, ku gara-gara anak hese di tita sholatna dipuji ku Gusti Allah. Ari eta mah ku gara-gara anak menta jajan atau ku gara-gara dilelecek ku batur ambek urang goreng, eta mah ambek goreng. Ambek anu dipuji mah ketika urang ambek karena Allah, artina ketika urang ambek jelema anu teu ngalaksanakeun kana ibadah. Ngamuk urang yeuh ningali budak nalongkrong wae kudu geus ada ngamuk ngambek urang halus eta dipuji ku Allah ge eta ambek model gitu.